Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Neraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Raja kaya bareng ejeng Bapak Nyai. Jadi sakuduna mah ulah ngahak ejeng batu dan teh ulah ngahak ejeng ngatur eta anu ngaran Subala jeung Subali. Bener teh Teng? Nya gitu Kang Ngawing-ngawing. Mama kenyamang urang ulah ngantep nasib nu Nyai Ngontari. Ngarunya Kang. Aduh, karunya pisan buku Kang Ngawing-ngawing. Oh. Aduh, ieu mah ieu. Abi teh ngaturkeun nuhun sadacan oge Kang Rawing. Oge Kang Banteng Wulung kana perhatosan sareng pitulungna sok komo pamipun biang dugikeun ka damang deui masa bihara-bihari. Geus. Tong nyeurik ayeuna mah Nyai. Si Anteng Wulung mah sok kabitaan lamun ningali nu nyeurik teh. Sak terus we teh nyeurik. Aduh, ya. Kan Si Rawing akhirna menangtukeun sikepna. Dirina sadar sanajan nya urusan pribadina ge tacan jucung nepikeun kanu dimaksud, tapi dirina teu bisa ngantep kitu bae kana nasib kahirupan anu karanapan ku Untari dina waktu harita. Nyai atuh ayeuna mah urang ka itu atuh ka lemur Nyai. Kumaha jauh ti teh kira-kira na Nyai? Ya lumayan we tebih nama Kang Rawing. Nanging harapan abdi muga-muga we Kang Subala sareng Sujali sadar kana kaayaan dirina. Margi abdi teu miharep pamikerah dugikeun ka aya riributan mah Kang. Atuh puguh we Kang oge sarua. Bet jati resep ari kana kaributan mah. Resep sote lamun ngariung hamin. Puguh deui eta mah Prabu Tumpeng paling-paling kamarkaan dina ripuhna oge. Nyalin kitu Teng. Cek si Rawing bari cengkat nangtung tina diukna. Si Banteng Wulung ungeuk bari nembalan. Bener Kang Ngawing-ngawing. Oh, nani raha kitu ngaliung ngamina ti Kang Ngawing-ngawing. Ngatunya boh deui meureun nya botong ti Kang. Alah ieu mah ieu dulur akang mah hampura. Hejo pisan kalaleleb teh Nyai. Nu matek ulah kaget. Nya hayu atuh Nyai, urang ngeureueuh bae mah. Mangga tukang Rawing. Temal Untari pondok geus kitu mah tiluanana terus saleumpang ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing leumpang ngarendeng jeung Untari sedengkeun tukang ngeunana nuturkeun si Banteng Wulung. Tetela, memang cukup jauh oge jarak ti basisir ka lemurna Untari teh. Sing horeng Untari teh geus nekad meureunan pikeun miceun maneh ka laut. Sabab eueuh hartina meureunan hirup oge lamun ti poe ka poe teu weleh nyandangan langsa ujung tunggara hirupna. Waktu tepi ka deket buruan imah memang bener buruan imah kolotna Untari teh kawilang buruan imah nu lega lahana. Malah wangunan imah na oge kawilang gedong nandakeun kolotna Untari teh memang jalma aya sigana mah. Untari acan wanieun asup ka pakarangan imah ngareret ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Abdi beteu wantun lebet ka pakaranganana oge Kang Rawing. Mangga bet tinggal di buruan Kang. Aya kana opat riunganana eta teh sadayana nuju main Kang. Di lebet bumi biasa nama dipake laku maksiat pikeun anu meunang dina maena. Kumaha tuh Kang? Si Rawing nyengir bari ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita. Kumaha Teng? Geus tepi ka tempat nu dituju Teng. Itu aya opat bunduk. Jelema nu keur maraen euy. Lah, mangkaning akang mah teu bisa kana puan paen Teng, teu bisa Teng. Wah, ngapanan ngurang dieu teh lain ngarek main Kang Ngawing-ngawing. Nya ngamun mudu bae mah main ngentan neun-neun. Ngengkeun benguing anu main ngarek ngunyeng ngatawan naon-naon mah. Ngayong urang ngasup Kang Ngawing-ngawing. Tengona di ngasupkeun magang. Nya puguh akang oge ngarti hayang asup ieu teh. Nya da teu puguhan teu asup mah. Ngan kade ye ulah wakanyangan gara-gara Teng ye. Ingetkeun urang datang ka dieu lain rek ngayakeun kaributan. Bener teu? Beres Kang Ngawing-ngawing. Oh,
Mamakonnya mangaring-wing mangkumaha kangawing-awing. Kangawing ngomanjon wing, ngamun ngecek ngomanjon mudu ngabanting jalma dibanting. Ngamun mudu cicing wing nyicing kangawing-awing. Nya ada atuh lamun geus kitu mah. Hai nyai, aku keun belah engke teh ka Subala jeung Sujali akang kabogoh nyai kitu. Datang ka dia hayang wawuh jeung dulur nyai. Kumangke sikapna sarta penerimaan Subala jeung Sujali. Kumaha kaberatan teh lamun akang diakukeun ka bogoh nyai. Kabogoh deui euy. Barebeubereum pipinu geulis Untari waktu si Rawing nyarita kitu teh. Ngawalon lalaunan. Ya ngakeun kumaha Kang Rawi ngiringan ari abdi mah. Ulang ngiringan-ngiringan kumaha akang ya tapi akang kumaha lamun nyabogoh ka nyai. Jadi engke nu kudu nyebutkeun akang ka bogoh nyai teh nya nyai pisan nu nyarita mangsa ngawanohkeun diri akangnya. Mangga Kang Rawing, ku abdi diperhatoskeun pisan. Tacan oge tepi ka golodog kakara di tengah-tengah buruan meureunnan. Harita katingali geus aya dua lalaki anu nyampeurkeun dina sikap nu garang jeung galak nilik dina wanda mah jelas kawilang jawara. Heula urun heula euy. Untari ieu teh. Nah geuningan geus balik deui lain dititah ku Kang Subala, ha? Jeung ieu deui ayeuna mah bareng jeung ieu dua lalaki saha ieu teh Untari? Eta dua lalaki anu megatan jalan teh salah saurang di antarana nanya bari ngabagi paneteupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Komo waktu ngareret ka si Banteng Bulung mah muguh ngageter hatena. Untari nenangkeun geteran hatena. Ningali galagatna kitu mah geus jelas bakal aya kaributan. Munggu balad-baladna Subala jeung Sujali kawilang jalma-jalma nu kalasar jeung barangasan. Iya. Nepangkeun Kang Rawing. Untari bangun asa-asa dina neruskeun carita anana. Kapaksa si Rawing nu nyambung caritan Untari. Kabogohna Untari, kuring datang ka dieu nganter ieu kabogoh kuring Untari. Maksud hayang nepungan nu jadi indung, nyata indungna anu cenah mah keur gering gitu. Jadi teu kudu dipegatan lengka. Sikap jeung caritaan, pokona nu bener-bener ieu nanyatakeun jen, hayang pangi jeung jadi indungna keur gering ripuh. Sikap caritaan si Rawing tenang. Tenang pisan sigana teh eta nu duaan anak buahna Subala teh nepikeun ka ngaburileng panonjol ambek we sigana teh. Ngan manehna duaan kawilang kaget oge ngadenge ngaran si Rawing. Baturna nu saurang di harita nyarita. Jadi anjeun teh si Rawing. Montong bari jeung heureuy ngomongna sia. Sabab sakanya kuring si Rawing geus boga anak pamajikan. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Nya heueuh, da kuring oge geus boga anak majikan atuh. Memang benar, ngan anu geus boga anak pamajikan teu meunang kitu boga kabogoh deui teu meunangnya. Ari ambewenna sukaeun jeung daekeun mah teu neon-neon lur. Si Banteng Bulung hatena mah geus teu tenang hayang geura nindak ka eta dua jalma, tapi si Banteng Bulung masih keneh nungguan parentahna si Rawing. Salah saurang di antarana harita ngomong deui tujukeun ka si Rawing. Montong disasaruakeun jeung di tempat maneh datang ka ieu patempatan Rawing. Dewek menang parentah ti Kang Subala lamun aya jalma asing atawa anyar pinanggih teu bisa asup kitu bae ka jero imah karti. Geus disebutkeun tadi ogen kuring teh kabogohna Untari. Jadi hartina kuring kabawa ku Untari. Kuring bebenena ka Untari. Untari bebeureuhna teh kuring. Nah masih kene kurang jelas. Bani kudu pasengor-sengor, papureleng-pureleng pila kadarekna tamu. Kawas di mah sorangeun weh. Kumaha maknya ngajajanteng kieu di buruan. Teu pantes atuh lur. Anak buah Subala sanajan sikep digalak-galakeun, tapi dina hatena mah pada nyarita. Nah benar kitu ieu nu bareng jeung Untari teh si Rawing teh. Tapi nah kakara datang ayeuna lamun heueuh mah kabogohna Untari. Tapi lamun nilik dina sikep jeung ciri-cirina mah sakumaha beja nu katarima memang kieu pisan cenah nu ngaran si Rawing teh. Kadenge si Rawing ngomong deui. Itu. Itu kalau kating harulang kitu. Kumaha ieu teh? Manye kuring rek sina ngajanteng kieu di buruan. Pantes di mana katamu kieu lur? Kumaha nya ieu? Si Rawing ngareret ka Untari anu direret terus nyarita. Abi anu bari kalabat bumi, Kang.
Tekedah di halangan saku manu disaurkeun ku Kang Rawing memang kitu pisan kaayaan maksud sejana pangan kapun biang sakantenan ku abdi bade ditepangkeun ka Kang Subala sareng Sujali. Nu duaan teh ngatur diri bari paneuteut teu leupas-leupas kalabah si Rawing da puguduanana memang geus meunang parentah lamun ningali Untari datang deui ulah diberi kasempetan pikeun asup ka jero imah. Untari wayahna we teu bisa diidinan pikeun asup ka jero imah. Sokomo ayeuna bareng jeung jalma asing, jalma anyar pinangi. Akang geus meunang parentah ti Kang Subala. Untari kereung lantaran ayeuna dibarengan ku si Rawing jeung si Banteng Wulu ngadadak jadi regreg hatena. Malah bet jadi wani dina cumaritana. Nah, aneh. Bet mere parentah sarupa kitu, kuring di dieu teh pribumi. Bener-bener teu kaharti Kang Subala make jeung mere parentah kitu sagala rupa. Ieu teh imah kolot kuring, naon hakna make jeung dihalangan kuring teu meunang asup ka jero imah. Harik kuring rek terus ka jero imah, haling ya. Untari jadi galak dina sikepna. Atuh pugu eta dua lalaki anak buahna Subala teh jadi beureum beungeutna sabab Untari bet jadi galak jeung wanian kitu. Bet asa kasinggung hatena, salah saurang di antara namun cereng bari terus nyarita kasar. Haram jada sia, dasar bikang belegug. Pamawa kabogoh ka dieu sagala rupa dibebekeun sia ta ku aing sungu teh. Wani ngomong kitu ka aing. Si Rawing nyurungkeun badan Untari lalaunan ka gigir, ngareret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Kumaha Teng? Kapaksa ieu mah kudu aya rilibutan. Nyada kangaranan galagatna geus kieu. Moal dihalangan deui ieu mah Teng. Kana duel di we mah duel. Lain duel Kang ngawing-ngawing, duel. Nya duel. Ieu mah kana duel we duel. Kumaha geus siap Teng? Wah, nganung itu matut mah kunguingkeun be Kang ngawing-ngawing. Ngentong molontong sia nyanyi duaan. Yang aing si Banteng Wulung nganu ngekeur ngawal bogoh-bogohan nganu bakal ngabanting nyanyi duaan. Montong urang ngajar sia. Sabarela tenang Teng. Dagoan parentah ti Akang sabab Akang memang anu duaan teh bagian anteng. Akang komandun. Kumaha ye Lur? Kekerek dihalangan kabogo kuring Untari jeung kuring duaan asup ka jero imah. Lamun keke dihalangan kapaksa kuring bakal mere parentah kan jadi lulur. Nyatana si Banteng Wulung. Mangpengkeun lapareun kabeukina teh kana ceuli atah. Kumaha? Dua jago anak buahna Subala silih teuteub. Duanana hatena memang pada ngageter komo bieu ngadenge caritaan si Banteng Wulung nu handaruan tur sayaga diri geus nindak ka manehanana duaan milik dina tangtungan oge bet matak seber kana hate. Tapi manehna duaan kabilang jago nu dipercaya ku Subala. Bet asa piraku ari kudu nembongkeun karisi jeung kaseber hate. Salah saurang di antarana tetep dina sikepna nu garang, sarepet kulap bedog hari tadi pesat tina sarangkana. Si Rawing nyerenge seuri bari nyarita deui. Nya. Geus moal salah ieu mah Teng. Jadi hiji kapastian, tang tu ribut ieu mah. Kumaha ye Teng yo? Geus nyabut bedog kitu ningan yo. Alah, lamun kitu mah ngalagar bedog, ngajak ribut meureun Lur. Kadeleuna ku si lain kumaha? Lamun aing geus ngalagar bedog moal make asup deui kana sarangkana upama acan ngusip geuti sia. Jalma nu lancang jeung kurang ajar. Pikeun diri aing teu ngarasa sieun deuleu, rek si Rubung rek si Rawing, sanajan aya buta oge aing teu sieun. Iya, tit lamun kitu mah. Ayo maju Teng. Ieu anu duaan teh bagian anteng cukup nepikeun kakapaehan Teng. Ngan bisa memang hayang nyapluk celina, bisi hayang nyapluk celina mah gegel we kanya beakeun dua celina. Ayo maju karep Teng. Nah, aya ku kabina-bina. Jalma-jalma nu kurang ajar belakok cumut ieu mah yo. Ai jo. Nah, sia kabina-bina euy. Dit kayaknya lamun kitu mah. Ayo maju Teng. Ya duduan mah bagian anteng cukup bereskeun kayaknya. Gagel celina sing nepi ka beak. Gajeleng si Banteng Wulung gajeleng ka hareup. Nya oge awakna jangkung gede luhur tapi da puguh pangawasana ilmu silatna mah atuh hebat. Gerakanana ilmu estu ngeusi si Banteng Wulung mentrong ka dua jagona Subala teu lila terus nyarita. Ngayo sia nyanyi maju duaan ngurang ajar wani-waninya ngomong ngasar kana awing-awing dibandingkan ku wing sia
dimotongkeun sia ngawakna. Ngayo nyingkir ka ngawing-ngawing. Si Banteng Bulung harita sayaga diri pikeun yang harepan eta dua lawan. Si Rawing surti kana kayaan terus nyingkir ka gigir bari nungtun leungeun Untari, sedangkeun dua jagona Subala katingali harita silih tetep duanana geus pada ngalugas bedogna terus ngatur posisi tangtungan badana. Salah saurang di antarana nyarita sanajan dina hate mangga geter tapi sorot panon jeung paromanana tetep galak. Montong rasa aing peda boga tangtungan awak tangi gul sia Banteng Bulung. Aing mah kasieun ku awak seperti maneh. Jangkung moal ditarajian deuleu. Rasakeun sia. Rasakeun nya bedog aing. Dua jago Subala maju dina rajang dina waktu anu meh bareng. Tapi si Banteng Bulung ayeuna mah ngan ukur ngagilirkeun awakna saeutik parang sabatan bedog lawan ngan ukur liwat sababaraha senti tina sasaran. Salah saurang di antara ditewak kali telebah cangkengna ku leungeun sabeula. Memeh lawan sadar kana kayaan anu sabenerna awakna geus dibantingkeun manten ku si Banteng Bulung. Lihat! Ha, dinancingkeun sia ku ngaing-ngaing sia ngeuyeah. Wah! Kebut adaw! Ngagero harita panjangna karana eta jago nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung teh. Karasa awakna li upama nu remek satulang-tulang. Ari baturna nu saurang diri rada mundur ngarengkog ka tukang kaget ningali kakuatan si Banteng Bulung. Ngayo, ngudang nyanyi nih. Ngamun nya jago ngejeng wanyi nyanyi kang wing-wing. Ngayo sia naju sia. Hayo nganu saurang deui naju. Nyuma makonya mah aing mah moal nyieun ku nyameng. Bari jeung nyengir sarta pepelengkingan nahan ka nyeri. Nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung maksakeun maneh ngoneal hudang. Aduh. Edan jadah taris kan teh moal ngabantingkeun. Aduh. Baturna nu saurang dikalahkan merhatikeun kanu keur jajarig jegan. Hudang deui narajang atau hudang lain narajang ka si Banteng Bulung, tapi si Banteng Bulung anu geus panas teu bisa ngadalikeun deui dirina. Manehna anu bruk maju kanu jadi lawan. Lantaran teu ngaju-ngaju bae wingan nu ngaju sia. Si Banteng Bulung harita maju narajang nu jadi lawan mokaha kaget nyabetkeun bedog dibubat babi tepugu. Tapi si Banteng Bulung metakeun sukuna najong kana leungeun lawan. Cebrot! Lawan ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang sedengkeun bedog da ngaceleng cukup jauh. Memeh bisa mancukeun tangtunganana. Si Banteng Bulung geus nyusul tepus ku tindakan saterusna. Badan lawan diangkat ka luhur terus dibantingkeun ka baturna anu kakara hudang teh. Nah atuh ari kebut duanana jadi rubuh patumpang tindih. Meh bareng duanana tinggal ronahan ka nyeri. Tacan oge bisa hudang deui masih keneh ngarasakeun ka nyeri dina sakojur awakna. Si Banteng Bulung ngakajeleng keput. Lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat ka luhur ku leungeun kenca jeung katuhuna. Terus digebotkeun kana lemah. Hayap! Darmodnya! Darmod! Kebot! Kusek duanana geus teu usik deui, ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat celeng. Sababaraha jijiring jalma laluncatan daratan nyalampeurkeun ka lebah dinya. Untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan, bari neuteub. Eueuh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari, garapan Wakepoh Kiwari, permios.